ramian dinujuk layang keremis dan yang lama iya yang keremis dan yang lambat Yasin jajar dan tidak benar ya bina siapa yang kepaksa sekali bangun tening di pasisian hal-hal siapa ingin menjukanya dengan rata juga atau manis kormas asuhan tidak bangsa seluruh Sri Bahag Berharap Rasulullah atau sama-sama yosijan terpanakan cara-cara tetapi masih orang tidak perang para payuda jangan sirling jatah dapat tindak wajib kakas dalam desa laki-laki kan bukannya semua pahala keras jadi Panmanggala Satyaki yang lagi jengkau nyuwi gusti bahatur terbunuh laksana tingkat pegahan karena panggung salisa padahal saya lagu dipayun mendengatur bersama para waktu menjadi tanah ditarik sebab sampai kalau ditarik walaupun kecak halaman atau ingat kubah ayana pangda ngangkil raipan jenengan tidak ibadah nungutkan tina kitab sarang ngaji sana di pihak peralahan macam kaku syaka yang ada kesukaan di jajaran sekali ini ada bisa nafas karung kali-kali putra saya si Purisa anu majeng tiga Panawa anu namanya tiga Panawa dayanya panengah Panawa anu lama kaulah nanti silsingi sampean banyak nanti sampean kenapa jantan senapati aku alih-alih di pihak Mandala itu
Burisna. Mobok mangigor ngaya jalan ngomong meuntas. Keur baheula boga janji. Janji Pratayuda aing panjenengan. Waliangan lawan bintang di Burisna mohon dibeulai si Burisna. Ayeuna maksana panikuna. Nyuhunkeun pidoana we. Ayo panjenengan panik macet ka Burisna. Sampai ngasih ayat dina kaula lawanan si Burisna masih ayat dina kaula dengan nyusun dengan bel wah pada barang alam Aceh saya Gusti Prabu nah kasih didoakeun Nyalamatkan
saking langit yang hijau saking langit tenalangan setiap maksana alantos ayat di tegal-tegal buset kursa pawon tening di pasisian tegal buset semaluan kuda pawan sapala putra anu samila ujung jalan air perang melatai kuda itu bahaya sastra jingga sumar tikangan ya lah saha asa wae sore teh ya ulah ya saha ya ketirna ieu perang ya teu pae dipaehan teu maehan dipaehan loba anak ditinggalkeun ku bapana baranda aya batu aya dewek mah atuh lo barana atau naon sih Kang tapi pada dia kitu da mau mikiran ting perang dewek mah mending kana hiburan we kabutak-butak kabutak-butak sirah dewek rek duet jeung si Nena Neng Meli, Neng Meli, kan? Sok mageter aing ngadengin begitu teh lah. Neng Meli, kurang diajar si sindiran jeung akangnya. Upami saur akang gitu neng kedah gitunya kedah ngeples kedah siga rek hideung rek koneng rek beureum pokona mah kedah siganya sok jang serupa jangan menyamannya atur kerete lima kali ek-ekan nanti sok ayeuna isukan ayeuna sedeh pengunjung lagi kabur balik isu maju dok keret jadi halus ini yang aing jeung mobil sok jeung sedik deui letahna lel ke sedik sok jeung mobil sok sok jeuring jeung mobil beres bae curi kayak leleuwih ka itu tah di dieu ceurignya Cina
Ceri. Nasi masih gak beunah lain lele. Cering ya teh. Kayak bahan beres ujian di ke hotel baik. Ganti ke mana kah? Kanyere di gede page. Kanyere di gede page. Kanyereng di gede page. Tah sayang malamah manuk najiwai. Waduh kabuan. Sayang waduh kabuan. Sayang. Manuk sok teu asa-asa mah. Asa tuh, tong hese manukna. Tapi tuh hese teh si baik. Ngaheujeun perlu modal-modal. Sayang kabuan. Sayang manuk. Gua balik lah. Kali jualan lah. Kayak gampang kan jadi jangan lah. Isu ke latihan aja Kang. Mulai panggung nih. Urap jengkol ieu. Urap jengkol palili. Di urap di kalapan di tengah ruang. Urap jengkol palili sumari. Urap jengkol pumasuri. Urap di kalapan di belah ruang. Mangkirang dia dengan bapak. Jengkol sangarangan deui. Terakanan bapak nganan kene. Gerang mangga palili. Urap jengkol palili. Kalapanan. Tong-tongan apa? Kawinan bapak. Tong era-era. Urap jengkol resep sarerea. Tong-tongan apa? Kawinan bapak. Tong era-era. Kompaknya serombong. Oh ya, iya tuh Kang. Urap jengkol memang bau ge nikmat menang meprek. Bapak dosen sareng mahasiswa oge resep kanu bau mah osok ngeunah. Palili oge resep kanu bau. Bapak Caca oge seneng pisan kanu bau. Komo Pak Joma beuki pisan kanu bau. Urap jengkol bau teh era dari loba mahasiswa sofa itu mana prima urap jengkol teh eta malagu kalah sarerea urap jengkol bau pan bau urap jengkol mah tapi bener oge tapi jelek ada kasih dawala kasih gareng teruan lah kasih gareng lah
Lang. Lain si lain mah kaul mah panurang teh teu diisi era banu lalajo ahli seni wungkul pakar seni kanangna hungkul dia mah deuleu pan aya palili aya pacaca dosen hungkul Bapak Ajo Pak Cahya Bapak Ucup Pasole Bu Mas Yuning inung urang pan heuh kaul lain teh alah urang mah geus seureun dina seni Kang nabi kanan urang geus ngundurkeun diri di rombongan urang nah si lain mah jeung ngundurkeun diri sagala alah urang pindah eta jadi dagang awewe Kang teu meunang si teh alah teu meunang pan harang alah daripada urang teu boga gawe mending ngajual si RR urang aya nu meulina geuweuh tiiseun si RR goreng pisan lah sok kaul nu bener atuh lain teh alah teu bisa lah urang teu bisa naon sih ngatur-ngatur sia senior sia senior dilarang masuk khusus panitia geus lagi jadina meni hayu sia ujang buru-buru tempokeun belakang lagi sia maksana bade ngiring nyatana ngabantos jalana ieu perang Pratayuda kocap pawon tening di pas nyatana ieu di tengah-tengah Tegal Kurusetra Raden Sandiaga Dewa Burisrawa parantos siap siaga gantosan ieu tangarang jadina perang Pratayuda jigra-jigra Raden Burisrawa lir jalan metu saking ringking panintak ke karang galarti Burisrawa pilancang menang ngeplek sondera mesat sampun tengok kringkang sinatri
Iya. Lai-lai daun awi lanca berang di Leo sampai bangsa. Iya. Pagakeun kana satya. Pamugi Allah kagetin nira kasaran satengah ing maraga kagetin nira kasaran satengah ing maraga Raden Satyakin niraya mengadeg niraya Kemang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Pamulang Raden Puristawangan tika mekatung kedaling lisan Raden Purisrawan Satyaki dina waktu ayeuna sampean tobat teuing Satyaki ayeuna waktuna sampean ku kaula bakal dipodalan kana tunggul kana juput tanah kasadapan ngerapapakeun jampe pae Aduh Satyaki Gerapa patin jampe pae kritis jambi sampean bakal dipae sajan kalau dipaehan sampean nu bakal dipariskeun dah ku beung teh bakal dipotongkeun tah leungeun-leungeun sampean
ulah aja dume abong bibir tadi wangku abong eta tetulangan ngomong sangunakna sakat samplang duhalah ieu ukawa sampean bakal dipunarang bakal urang boga janji moal neangan lawan lamun dipana jadi Bratayuda utang disampean pondai kitu sampai moal neangan lawan bintang di kaula anu walayeun sampai kalau bakal diperagat penjaman Satya tega pati tega larang cakal sabuk silih bilang tadi cerita kalau tidak batuan pacit sekil bin nadai Sanana yitaya nungul kaya doa suratin sakyan papangkat dicai lagi muni dalam hutan kawas kuda papasangan itu kayana angin katinga Pusri Mahapatara Krishna anu nuju aya dina kareta sareng panangah pantalaan tinggal kapalibetan Satya Kasere Raden Burisrawa itu kayanana Raden Satya ya Mahala Kabatara akan ngacang saya kasampean
Jang Jaya kumaha dina masalah bertanggungan akan can percaya wantun diuji we ku salira akang rek puji kasampean teu gerak tema ku sampean ku akang anu salah pangabuk ya sampean jago mentang kita mangga kawan ku kaula bakal dipentang eta rambutan salman di dieu taktikna ieu Sri Maha Batara Kresna maksana supados Arjuna mentang rambut salaman nanging diarahkeun kana tim Trisrawa kitu kayan mangga pentang sadaya Arjuna mau senjata inceran kena sasar Arjuna aliarahkeun ku Sri Maha Batara Kresna diincar ti korona nanging geunah kana tatak anu paling tengna Raden Burisrawa hengal Raden Burisrawa sempal tatak sabeula atuh Raden Satyaki engalnya nak gadah kitu kayaanana Bodan Waksakawa kemang penting kineparan tutup lawang si kotakan